haji nang sobandi gaya. Oke itu. Alhamdulillah haturan. Lajeng. Aduh, alhamdulillah tiasa tepang ieu. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kaqaulil azim fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Surat At-Taghabun ayat 14. Syukri kaum muslimin ikhwati iman rahimakumullah. Alhamdulillah siang danget ayeuna urang sadaya kabiruyungan tiasa hadir bagi fisik di majelis Sahibul Bait pun adi Mang Dadan sareng Tahira. Muga-muga mujalasa urang danget ayeuna ge nuluran aya dina berkah rahmat sareng magfirah Allah Subhanahu wa taala. Dina durasi biasana kirang ti saja, mudah-mudahan kanggo pedaran singkat ala kadarna. Mudah-mudahan pedaran itu aya manfaatna khusus kanggo kunadi Mang Dadan sareng Tahira. Rujukan ayat surat kasebat kurang pedar keti kongker wanti-wanti ti Allah. Ya ayyuhallazina amanu, he jalma-jalma mukmin, inna min azwajikum, saestuna ti antara bojo-bojo aranjeun. Ti antara bojo-bojo aranjeun. Artina lain hiji gitu. Wa auladikum jeung anak-anak aranjeun. Aduwan maranehna teh musuh keur aranjeun. Fahzaruhum sok peruhkeun, talukkeun sing taluk. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Mun anjeun surti ngarti kumaha cara ngadidik maranehna, Allah Maha Hampurahan, Maha Welas Asih. Terjemah tafsir langsungnya. Bojo-bojo cenah Pak. Azwaj. Jadi musuh teh aya anu kudu hancurkeun, aya anu kudu ditalungkeun. Sing taluk, sing manut, sing jadi bulan-bulanan syariat. Upami sim kuring tumaros heula ieu. Bapak mening kagungan bojo goreng adat bangkar wara calutak tapi budak lalucu atanapi mening keneh budak bangkar wara calutak goreng adat tapi bojo lalucu. Ayo lalucuan eta masalahna. Gelar acara danget ayeuna teh kasebatna walimatul i'zan. Jadi kupluk sunah Nasrani. Upami helm sunah Nabi. Itu wajib. Bilih kauman anggapan yen hitan teh wajib. Sanes sunnah muakkadah. Bade hitan bade henteu hukum asal nama gitu. Kan kaitan sareng psikologi, sareng psikis, ta urang mikir dua kali naon susahna ditek-tek kuluk tetep sesana bade didamel gagantal erloji mangga sesana mah nganu penting mah sina ngabelenong tuang putra mana Mang Dadan atuh undang saya bareng breh ninggal tina wawar budakna Mang Dadan sareng Tahira, wah sim kuring taajub ya. Tina nami abong incu ajengan. Incuna sim kuring mah sakuah sakokoh di PD sareng Al-Sadud Khalid
Allah yarham malih kantos penak terakhir satacan ngantunkeun caket pisan harita untung harita sasonoan heula sing kuring satacan nguping berita pikaruaseun ajeuna ngadehes ka Allah. Tuang putra kalayan jenengan namina Zaisan Fawaz Danira putra Danira itu tesagawayah ngaran tapi menang mikir menang tatanya sigana sabab ningal tina kecapna oge bahasa anu ngalangit harti lain alawara Zaisan bahasa Arab anu hartosna budak juara turunan indungna nu cerdas tapi hartosna teh Ari Putra teh turunannya Danira hartosna teh awewe anu cerdas hartosna turunan indungna jadi lain turunan bapana ya cerdas teh kadeh Kasep juara cerdas turunan ti indungna Mujehna jadi kebanggaan kargeus indung bapana sugan jeung sugan ya budak teh doakeun urang sadaya urang andung doa mudah-mudahan budakna pun adi Mang Dadan anu neme rengse di khitan sing jadi jelema kita sing beri ngadoakeun teh sing loba anu hasud seperti doa Nabi ka putra Abu Musa al-Asy'ari Allahumma aksir husada mudah-mudahan ieu budak sing loba jelema anu ngewah sing loba anu hasud. Nah Nabi kanu akan sapertos kitu taya disebut kaidah majaz mursal ala sababiyah dina kaidah wilagoh mah. Jadi aya kalimat anu diliwat. Saliwat Nabi seolah-olah ngadoakeun putra Abu Musa al-Asy'ari ku doa anu deleka didoakeun sing loba anu ngewah, loba anu hasud. Ya. Tapi ku kaidah bilagoh mah nerangkeun yen nitah pinter urang. Ari hasud ka jelema anu sukses kanu unggul atanapi ka jelema anu teu sukses. Tah. Moal aya kabita ku jelema alah kabitaku ragetna cenah abdi mah. Tapi kasigan nikmat eta gegetret. Mereka duriatan hayang nurutan mal aya. Resep ku percekana, resep ku kasepna, resep ku pinterna, calakanana pasti bakal jadi kahasud. Nabi ngadoakeun ku kalimah Allahumma aksir husada. Simpuring oge urang sadaya andung doa intina we sing jadi jelema eta budak teh. Sabab teu kabeh jelema eta jelema. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lamun teu rek sina ibadah saur Allah kami moal nyiptakeun jelema. Ya. Mun teu rek sina ibadah kami moal nyiptakeun jelema. Geuning cenah aya anu tara ibadah imah keur nyaritakeun jelema. Keur nyaritakeun jelema geuning suhur cenah anu maksiat anu mabok apa nyaritakeun jelema ieu mah lain keur nyaritakeun lain jelema. Cerdas urang Ciwideyunya. Sok didongengkeun ke simkuring aya jelema poe Jumaah nungtun dongwa ari domba teh miheulaan. Jadi jelema anu ditungtun panggih jeung saabringan jamaah nu bade jumaahan. Ditanya ke jamaah teh, "Di mana cenah nungtun monyet?" Tadi jawabna teh sing kira-kira nakatarak cenah panon teh piraku nu ge disebut monyet. Nah da nanya teh ka domba. Eta mah naon teh amun sorangan marupana nanya manehna, sidik nanya domba. Iman rahimakumullah. Jadi budak kudu jadi kebanggaan indung bapa, kebanggaan sararea kareus bahasa Sundanya. Ulah nepi ka boga budak teh urang teu saeutik oge aya. Ngait batin yen eta teh anak urang. Moal ari dina popna mah, tapi nalika ningali ketak budak didikan urang gagal
serta urang boga rasa yen eta lain budak urang. Artina urang teu ngarasa reueus ku budak urang. Komo lamun budak teu boga reueus ku urang anu jadi bapana. Karek tina tangtungan wae budak teh geus nganggap enteng ka urang teh dibawa ka onangan sapertos kieu ya. Ieu teh tuang nangke lah. Engke tanya. Tadi memaksa tuh Ustaz ketua PC tuang heula cenah Ustaz. Oh, ceuk ada tuang heula ge da. Engke anger tos ceramah tuang deui matak mending engke we sakalian. Seueur cau di tempat tadi tuh. Alah kita. Cek kuring ieu cau raos dituang di bumi nu kangarjian ka henteu. Lamun budak teu ngarasa reueus ku urang, boga bapa, boga indung, saeutik oge budak teu ngarasa eta teh indungna bapana, hati-hati Bu. Artina harga diri urang teh rendah di hareupeun budak. Dibawa ka undangan wae budak teh make jeung ditanya bapana teh da budak nama Kasep. Ulah atoh teuing lamun boga budak Kasep kada ya. Ditanya kuno uleman sanes teh, ieu tuang putra cenah Pak. Is atuh saha heula cenah bari nu nyuk kana dada teh. Ajri ngarasa reueus, tapi nalika budak ditanya, "Cep, eta tuang Rama nu mawi cenah sanes teh hoyong gaduh bapa cara batur." Pana teh ngahin. Artina teh jadi kareueus teu kabanggaan keur jadi budak. Tak gelar acara ina teh disebut walimatul izar teu kulub. Teu aya walimatul khitannya. Teu aya walimatul izar teu kulub sangkan budak ngarti karena kesehatan sangkan budak paham yen indung bapana teh tanggung jawab manehna rek dibersihkeun ti miti tauhid akidah jeung ibadahna hiji di antarana ku cara khitan teh. Kade sakali deui sanes walimatul khitan. Sapertos walimatul safar aya ge walimah muwadaah. Walimah kedal wakca siri lubarkeun kasalahan terus menta didoakeun boh anu ditinggalkeun atanapi anu ninggalkeun anu bade haji anu bade umroh eta disebut muwadaah. Sabaraha hiji Bu kade aya walimah anu kunawe dicontohkeun teh upami urang wangsul ti kota angka ribu merib-rib segala dicanak hasil pulih lah saur Nabi sok gelar walimah disebut walimatun naqiah ulem tetangga sadayana sina hadir menta didoakeun usahana geus hasil doakeun ku sadayana ngariung mencit naon lah mencit saha mencit naon curak-curak didinya taeta walimatun naqiah. Aya deui walimatul ma'dabah, walimatul wadimah, walimatun nakiroh. Nakiroh mah upami cilaka teu tulus Ibu. Rek tabrak mobil, aduh cenah lamun segancang teuing leumpang geus kumaha nasib. Enggal ngagelar walimah syukuran walimatun nakiroh. Nakiroh nya. Walimah wadimah upami urang gaduh bumi enggal, kanaraan enggal, pabrik enggal, sawah enggal, misalnya mah sareng naon pan enggal Pak? Bojo enggal cenah teu sing urang tanggung jawab eta mah. Sim goreng ge sorangan teh biasana sok jeung nu kolot dan anu ngora mah teu gablek. Sugan teh nya nyaritakeun jeung nu kolot teh dan nu ngora teu boga. Aya walimatul wadimah. Aya walimatul ma'dabah teu puguh eta mah ngaliwat Pak. Aya contona ti Nabi urang teu puguh josono we hayang panggih jeung balad jeung sobat. Cingga dari ulah cenah ni sono teh hayang ngariung ye. Boga liwat teh. Urang bari ngobrol ngalir ngidul. Ta eta disebut walimatul ma'dabah sok gelar ku Ibu gelar di dukung pami caroge ujug-ujug inget ka sobat-sobatna ngayakeun ngaliwat. Ta anu piomongeun mah walimatul huras. Walimatul huras mah upami ibu teu cios dipirak kuno janten caroge. Ogah rame urusan budak teu pira nepi ka kedal ucap ti salaki teh. Ini ka indung maneh murag talak. Tong balik deui. Talak mutlak murag. Lamun keur pasea campuh tuluy kaluar kecap talak sah henteu dua. Saur Imam Tirmizi nu kahiji sah nu kadua henteu. Tanya deui gitu.
tanya adiknya tadi teh ragrag talak teh siganunya pepedenggreng gitu lamunnya murag talakna upami henteu hartosna teu jadi talakna sebab murag nalika keur amarah ngan lamun sakali-kali deui kitu rek amarah rek henteu ta eta mah nganggap lalap kana sumpah mangka murag talakna untuk gampang teuing kana talak teh ibu menta ditalak ka anu janten caroge sok sanajan boga hak lamun caroge teu bisa nganapkahan mangga saur Nabi cacak geus teu bogoh mangga ku Nabi dimangakeun teu bogoh we sabab Nabi ninggal ieu awewe nyebut geus teu bogoh kapun lanceuk henteu semet dinya tapi aya takwil saur Nabi ieu lamun dituluykeun bakal ngalambang sari bakal salingkuh lambang sari teh bahasa Sunda jadinya mata geus menta pegat saur Nabi ngan panginten talak eta nu disebat talak hulu janten urang wayahna kedah ngampelkeun deui mas kawin tos dipasihkeun total pasihkeun deui ka caroge ngan caroge naon anu teu berat mikeun kitu-kitu acan mah teu kabina-bina teuing atuh caroge disuhunkeun nalak ngajukeun talak tinu janten bojo dibawa ka hakim ka pengadilan dikabulkan maka istri mayar mas kawin antos dipasihkeun total sadayana tapi lamun diplomasi na salaki sina nalak benten deui ulah ti abi talakna tapi ti akang murag talak tah hartosna lalaki anu nalak teu aya dicandak deui mas kawin matak ulah hoyong gede budak ibu ulah ngerasa agul pedah mas kawina badag tarima abdi nikah kalayan tarima abdi nikah deui nu tadi nu bener mah nu mana Pak tarima abdi nikah kalayan mas kawin saperangkat alat berat beko naon we lah kumadinya alat salat dan tajugna uluy mas kawin 100 juta jeung sabangsana ulah atuh teuing sabesan karuan eta budak lamun ku urang can kaukur ya budak teh piaweteun tapi henteu komo geus masalah ti memehna ulah ujug-ujug urang bungangang sabab engke bisa jadi eta mas kawin nu geus dibikeun teh beak di jalan lamun beak di jalan tuluy kejadian atau dipiharap nepi ka talak hulu lantaran pamajikan geus teu ridho nepi hukum hamaksa kudu mulangkeun deui total eta mas kawin teu kudu nu gede da ciri awewe anu soleh mah anu henteu menta mas kawin gede sakali deui awewe anu soleh mah cirina tara menta mas kawin anu gede jeung lalaki nu soleh teh anu mere mas kawin gede gitu mana we teh perlu adil tuh nya we bungkul aya jadi aya 5 sunnah ti Nabi mangga ngan aya nu diwalimahan aya nu henteu nu kahiji disebut al khitan nu tadi al izar nu tekuluk eta mah mangga reuah-reuah sok bade mencit meletik cek Nabi mangga seperti dina pernikahan kudu ngayakeun pesta walimah curak-curak lah nyata khitan anu kadua aya al istihdad sunah Nabi al istihdad mah nyukuran bulu khusus punya kartos mainnya kartos mainnya perlu dipotokeun atuh ontong pio omongnya Tah eta contoh ti Nabi, tapi teu aya walimah, teu aya pesta, gereng menang tatangga sararea di ulam sadayana kunaon ieu teh aya walimah naon abdi neuk ieu cenah nyukuran bulu. Mencit domba nya entong. Nya kitu masaranganeun we. Lajeng aya nabtul ibti ngadudutan bulu ingkab eta sunah ibu mangga. Ya. Teknis tapi dari judutan nyeri atuh direrab beli mangga eta sina. Ada enak tuh direrab nya. Aya alatna ning ayeuna mah. Rasa khusyuk syarif netok kumis eta sami. Contoh ti Nabi. Lajeng taklimul azfar netek kuku. Eta di antawis sunah-sunah anu ku Nabi diajarkeun. Iwatu iman rahimakumullah. Intina tina
walimah izar teh ngadidik urang sadayana ngawabuhkeun budak sangkan budak wawuh kana syariat. Kayak bakal nanyakeun. Urang kantos disepitan budak urang disepitan sarua nanyakeun seperti urang nanyakeun ka kolot. Naon sababna urang disepitan? Syariat Islam. Disagedegeun sisi fisik pesihi sareng sabangsana. Talajeng kewajiban kolot kanu jadi anak teh ditataan loba pisan. Mung aya inti-intina. Saur Nabi dua belah. An yuhsinas mahu merengaran anu hade ti awal teh mah gubrag lahir 7 poe ti harita walimah akikah sapaket. Pasihan nami anu sae teras nyukuran rambutna sareng ngagadekeun budak kana syariat ku cara mencit domba 2 mun lalaki hiji mun awewe ngaran heula nu sae Pak ulah sagawaya matak sim kuring tadi taajub ku ngaran budak Mang Dadan ngaran nu sakitu hadena piraku budak teu ajrih ku ngaran era paling teu ku ngaran sorangan manya aya Abdul Latif maling ampri kitu pan lamun erek Abdul Qadir sarua nya teu pantes ku ngaran eta budak ku ngaran anu hade nepi ka hirupna kalutak basangkal rucah aun tah paling teu budak era ku ngaran alus ieu mah piraku akhlakna oge teu alus jadi aya tema teu sagawaya cek wah ieu na poinnya di pengkerna ieu mikna ieu jadi teu sagawaya masihan nami ku ngaran anu asal jadi da ku nabi dipiwarang apa saur nabi sam mau biismi wala taktanu bikunyati kade sok lamun rek merengaran ku ngaran kaula pe eta alus tapi ulah coba-coba merengaran ku kunyah gelar karosulana nama ulah dibawa ngaku nabi misal jenengan Muhammad nama mangga anggo malangke dina hadis Abu Daud diunyakeun innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu bi asma'ikum kepoe kiamat teh jelema bakal digero ku Allah ku ngaran-ngaranna anu hade ku ngaran bapana nganggo bin geuningan nya. Jadi ngaran teh gede pangaruhna karena harga diri jeung wibawa anu boga ngaran eta. Tuluy engke bakal dipanggil ku ngaran eta ku sabab kitu saur Nabi sok fa ahsinu bi asmaikum sing alus ngaran teh. Nu kumaha anu alus ngaran teh relatif. Alus ngaran mah kahiji bisa nyandak tina Al-Quran, tina Al-Hadis anu aya hartian kata Nabi tina kumaha umumna di hiji daerah lamun ngaran ieu teh alus cek sasaha ngandung harti secara filosofi secara budaya mangga cekedah tina Al-Quran wae bade ngaran blaster Sunda Arab mangga Pak bebas tina Al-Quran tapi sing arti hartosna ieu mangaran teh kusabab unggal usum lebaran kabagian we zakat fitrah ngaranan we Zainal Mustahik Iraha Abdul Razak atuh hayo we kieu ngaran tekung si zakat sabab tina ngaran oge mawa falsafah kahirupan ke budak jadi jelema tukang baramain sabab ngaran oge Zainal Mustahik Bedah tina Al-Quran Abdul Murtadi Hamba Murtad Ahmad Nifaki Muhammad Munafik Muhammad Fajir Dolimin eta ngaran Muhammad nya doraka nya tukang dolim aya anu ku filosofi ukur kitu pangaranna teh asal-asalan teu daek nanyakeun aya tina kirata aya anu ti indung bapana aya tak kade salakina Abbas pamajikanana kokom geus baskom ngaran teh
atanapi pamajikanana atanapi indungna rani salakina tatang rantang ngaran teh kita mah tina filosofi mga wae bade tina singkatan bade tina kiratan naon oge bahasa Sunda anu ngandung harti anu ku eta harti ngaran teh budak jadi ngarasa berharga diri ulah asal-asalan bade blaster mangga misalnya mah orang Sunda kawin ka orang Amerika alah senalamun di ngaranna Michael Cahyo halusnya Michael ti ditu ti Amerika Cahyo ti urang atanapi Roberto Unen Alexander Uce misal nama Stephen Kastawi naon dinya Roberto Unen terus Robert Iwi eta mah birang maneh ya mali eta presiden Amerika John F. Kennedy-nya eta teh urang dieu cenah wartasna mangkar itu jadi robah da asal nama sanes John F. Kennedy teh Pak tapi John F. Kennedy sayanya pilih gabungan Tuan Putra teh mangga namina ku eta lah John F. Kennedy jadi John F. Kennedy kan itu mah tuh orang rek tina Cina mangga misalna mah ngaranna Li Sungkai atanapi Chang Kang Hui atanapi Nyi Jiang Koji sok jadi kuliner jamaah ku bahasa Cina sih kita can dengukeun sok mangga buka dina Facebook baradong tah sim kuring Pagunungan Catur sareng dalam ajang semuana teh tos sabaraha episode lah yang dalam utama terus rokok bab udun sin terus bab bahasa Cina terjemahkeun bahasa Cina teh dina surat Al-Ikhlas sok lakukeun ieu qul huwallahu ahad Allah somad chi da den dan chi chen su se mi lam yali do lam yulad mi so da Allah si te Allah se lai te walam yakul lahu kufuwan ahad tanpa case ye pe case uji se da te te ki la chi ayya ente dengan hayat asli tamanu kapungkur na zaman kenana Muhammad Jamin dina hiper baheula apal sim berita ta iwan iman rahimakumullah ta jadi tina nami oge pangaruh kanggo muda nya sing sae taroskeun naon di hartosna anu keren milenial biasa dialektika siga bahasa urang tapi tina Arab sebenarnya mangga pas saya ngaran budak supaya ajrih ku ngaranna teh terus pahami itu anhul ada budak dina usum 7 poe teh pandi gadekeun budak teh kana syariat ku cara mencit kurban tadi lajeng uta budak sina bersih tina penyakit dohir oge penyakit rohani kumaha teuk rambutna dicukuran ditimbang ku perak tanapi ku emas sok bagikeun ka karaban kita maksudna mah akikah aya patarosannya terakhir ya kamari simpuring nabi jadi kumaha hukumna akikah dina poe ka-14 ka-21 ka-40 upami nyarane kana dalil hadis sadayana teh aya anu sahih jadi sanes pakeun sanajan batur make tapi urang mah teu layak make sabab aya hadis anu sahih eta nu pake poe ka-7 pami ayeuna jam sabaraha jam 4 misal jam 3 tah ieu teh dinten Minggu berarti ke pagi ini sareng dinten Sabtunya 7 dinten teh kumaha masalahna ye lamun akikah dina poe lain ka-7 alasanana hadisna mah teu kenging dianggo nu tadi ngamalkeun hadis eta berarti urang dosa tina ngamalkeun hadis anu teu sahih tapi lamun aya alasan budak di rumah sakit can bisa dikitu kieu niatan ke urang yen teu bukna mencip
akikahna merengarana di poe ka-7. Ulah teh miheulaan sama meh poe ka-7 geus diberengaran geus menceut akikah sareng neuteut rambut. Tapi lamun dina poe eta teu bisa lantaran alasan budak masih kena diinkubasi, sok tangguhkeun rek poe ka-8, poe ka-10, 14, 2 hiji mangga asal ulah nyarane kana dalil. Nah, kita dah hukum fikih mah moralnya. Jadi ad-daruratu tulihul mahdurat. Keseluruh kaidah-kaidah fikih anu jadi tanya jawab seperti kamari seueur sok diulang-ulang. Aya nu naroskeun di Facebook terakhir. Mana Kang Sadusman? Nama teh? Sad. Anggota calon anggota nu eleh wae teh mana? Ayo. Usman remaja ya. Ayo nyalonkeun eleh wae. Kak, sebepen tadi Kang Usman. Sebepen ya. Kumaha hukumna ngagantungkeun foto dina dinding cenah kitu kamari teh patarosanna teh. Ngagantungkeun foto dina dinding pan pro kontra banyak. Ceuk sim kuring meunang syaratna jujur. Da anu teu jujur mah ngagantungkeun fotona teh dina baliho. Bisa segala. Ngomongin kita eta tong dituluykeun. Dina tembok, dina tanggal kayu teh mah teu jujur, anu jujur mah mangga na tembok gitu. Nah cenah ka mana wae ngajawab aku dinya sih. Teka hartina kita seueur hukum fikih teh banyak. Kotarosan kumaha hukumna tuang dinu kamaotan. Ulah tengah didik naha sabab salila keur dahar teh pikiran mah jol ka hareup saha deui cenah nu maot engke euy. Tu si itu cenah doakeun lah sinan maot ti heula. Ngarah dahar di cara ayeuna ulah kade nya. Jajan anu kaitan sareng ibadah sapoe ibu-ibu we sok naroskeun dina urusan ibadah sapoe geuning masalah sajadah we sok ditaroskeun kumaha hukumna upami urang salat make sajadah nu aya gambaran nya. Bingung cenah abdi mah upami salat ngau aya gambaran teh cenah teu puguh we kana gambar. Tah ayeuna kieu tong aya gambaran, mun teu aya gambaran teh jol naon di masa sajadah teh gambaran cenah. Meni teu kreasi pisan cenah ti mana meulina cenah nya. Mun urang mah itu da aya nu rada mahal saeutik. Duanana eta sarua ngecewis kitu. Berarti lain urusan gambar nya. Eta mah salat marek aya gambaran sajadah rek teu aya terserah kumaha balik ka urang. Sebenarnya urusan-urusan kaitan sareng kaitan kaifiah ibadah. Kalebet bab hitan, bab nikah, nikah teh sanes kewajiban budak kanu nikah kan kade boleh gaduh emutan kaitanna sareng kewajiban kolot kana jadi anak teh kalebet walimah izar ngahitan ngawinkeun eta masih kene kewajiban kolot. Fankihul ayyama itu kan ayat oge sok kawinkeun anu bujang di antara aranjeun ayyama minkum. Jadi lain kawin sorangan. Artinya urang milu tanggung jawab ka budak nu rek dikawinkeun anak urang. Pilih jodohna urusan rupa kumaha manehna urusan akhlak moral bagian urang. Jadi kudu tasarruf kudu akur ulah bogoh ngumpul. Ulah dari sanajan manehna ngagugu ka kolot kapaksa ka kolot sanajan gede pahalana ngan lamun hayang gede pahalana guguk ka kolot ngan kolot nu bijak mah budak sina puas dina rumah tanggana lain ngan sakadar ngagugu ka kolot tapi manehna oge bogoh kalawan jenisna ka pasanganna. Jadi kada aya tasarruf hiwanana. Didikan anu sederhana namanya. Iwan iman rahimakumullah. Tasalajengna budak dilatih ku urang ti awal kene ti kawin walimah akikah anu tadi teh geus budak geus boga kakuatan jadi nu bapana teh jelema anu rek ngajadikeun dirina syariah. Tidinya terus nepi ka budak diberengaran terus di khitan pendidikan anu luar biasa. Ya, terus gitu mereka di nikah kenana. Nah sesana ieu nu berat mah wa an adabahu. Ngadidik budak sina jadi budak sina ngarti kumaha tah cai herangan yang cai herang aya di imah gitu padahal teh cekal sakit hati mah aduh
Iya mah lebih ti musrik teh yang kurinya kata si terang lagi mah hari ka jurig hideung mah hari ka mau balik tapi ka bolas musrik teh wah ka jurig dua ding tambah dari ka hideung bukan lain musrik tapi miti nama biasana bodas terus rada aya kiru setik konein terus gitu kiru pisan cukup tilu ya teh batas nanti di kata terakhir teh sanes sore ya di mata tadi nyari ulah dianggap banyak dilatih budak dididik pendidikan olahraga terus akidah kita bisa sholat orang kedah gaduh panyetret sareng panggebung panyetret malaman budak geus teu beunang di olo panggebung ade panggebung mah rada tarik dirinya supaya budak apal yang orang teh boga harga diri mung teu diturut kudu jadi anak mimitina dirinya lamun budak geus wani ngalonyeng geus wani ngalawan malik-malikeun ibu naon gawe deui mah matak targi azwaj ge sakalian atuh kitu mah so fahzaruhum inna min azwajikum no tadi gini saestuna bojo-bojo aranjeun teh pogoh teu kaurus ge da loba ieu mah hiji nanaon gawe di bapak di mah ngurus bojo hiji tapi kan teu kaurus kamari waktu pangaosan Ciwidey nanti sina kalinya paling kulon batarosan eta kewajiban sehari ngajitna didik anak bapana atau napi indungna dan nu dititahna ge bapana dia punya alimu auladakum sok didik anak-anak aranjeun wa azwajakum jeung bojo-bojo aranjeun sapaket teh jadi nu gaduh kewajiban ngadidik bojo jeung anak teh bapa ade ngan kewajiban bojo mah taat kan jadi caroge lamun cek si bapak teh didik ta anak maneh habayaan kamu teh ngagugu dorakana kacida lamun ngagugu ku hiji kudua ka hiji taat ka salaki kadua teu boga pahala tina sukses ngadidik anak dititah ku salaki nya didikan di rumah tangga biasa urang nyontoan ka budak lah lamun budak nampa urang moal poe getereng we pacogrekan tinggal mental budak siga kumaha ulah biasa nemongkeun katupan uju bosa laki ka pamajikan tanapi pamajikan ka salaki hareupeun budak sabab bakal pangaruh kana mental budak keur pasea campur we geuat we silih rangkul aya budak mah ulah nyahoon pasea bejaanana lain ku cara praktek tapi ku cara konsep budak pasea mah tingali cara-cara mamah pasea jeung si bapa anu kuskas guru kita gerelengan dina kaluku ulah tuh daruksak mental si ibu ayeuna mah cenah meujeunna bapana abdi minta dihampura ka bapana eta musim lebaran lebih kajog cari nafkah berus dan asal teu obat taat loba ngabangkang cenah ka bapana abdi rek minta dihampura cenahnya abdi omat kerah dihampura ya poe lebaran ieu teh kada teh Idul Fitri cenah bapa nu kudu dihampura mah cilik abdi cenah pa bapak cenah kudu dihampura abdi pa cenah di bapak teh abdi pak cek aing cenah wah ada eta mah rame ngadan tungtung drama orang ngawas pamajikanana balik deui kana tabiat asalna langsung nyuruntul ka salakina rek cekek salakina ngagiwar atuh gebruk kana pantau nepi ka togros eta nu rek minta dihampura di kalbadinya teu kudu kitu atuh da kudu lebaran wae ngadidik budak supaya apal kumaha rumah tangga urang dicontohan heula ku urang tong loba picaritaeun tong loba pi omongan temungkeun hal anu hade anu sifatna konsep teori ke praktek nama dina praktek kahadean mere contoh nu hade ayeuna mah malukeun budak supaya budak ulah tungkul teuing kana gadget da teu hese-hese amat atuh urang we mempersulit diri eta mah ulah kumaha cenah zamanna sungguh zamanna mau bisa dihalangan transformasi mantap ge bebas budak mah main HP nanaon ge tapi tugas urang awal gitu kan tong dibere HP teu bisa bere
Malah ciri budak anu saleh mah ke aya disebut walimatul hidab, nya walimah hidab teh walimah prestasi nalika budak geus katempo ciri-ciri kasolehanana karek 5 tahun geus apal sajuz misalnya tasuk tong asa-asa pasihan prestasi pasihan reward penghargaan tong asa-asa hayang naon budak bere paksa mungeun ge ulah ngadagoan urang nu dipaksa budak teu boga prestasi naon bari jeung mamawa bedog hayang dibere hadiah ku bapana ari sia boga prestasi naon maka jeung budak-budak ku bedog hayang dihadiahan pan geus beda tina lalakonna oge lamun budak dina usum boga prestasi teras ke urang diangkat harga dirina ku cara walimatul khidab ti Nabi walimah prestasi sok tong asa-asa pasihan urang anu mimiti mere hadiah komo lamun budak geus wani nolakan hadiah wah keren amat eta sadaceng pan katos nganiakeun ciri budak nu saleh teh di antarana lamun budak dina usia sawawa ku urang kapanggih budak teh make jeung tahajud budak teh tekel 80% plus eta budak soleh teu dititah ku urang tahajudna teh soleh budak nama kan hidungna teh nya tah bapana soleh teu pan budak teh anu bakal ngaduakeun urang di jero kubur lamun ilmu manfaat sedekah jariyah jeung budak anu soleh teh sumuhun ngaduakeun soteh engke nalika urang geus di jero kubur ulah amun sorangan ngaduakeun soteh lamun urang aya andil dina kasolehan eta bisa na tahajud bisa na maca Quran kakana eta bakal ngaduakeun ari ieu mah budak soleh di luar urang mah teu kungsi ka budak masuk tahajud teu kungsi nyontohan teu kungsi nitah maca Quran sakalian diasupkeun ka pasantren iraha make jeung nanyakeun bayaran sekalian ditanyakeun ku sakola sing atuh da ieu mah madrasah gratis sing ikhlas jadi nu kudu ikhlas teh madrasah lain manehna da surga mah keur ikhlas memang ieu mah hayang diruakeun di jero kubur bari teu kungsi milu campur kana kasolehanana soleh di luar kitu ngaranna teu hayang ngabiayaan teu hayang apal budak balik jam sabaraha di madrasah mah nepi ka guru nanti hot-hot ngawal sakuat tenaga jegeg dah ngawal barudak sakitu lobana dibalikeun jam 2 di pasantren datang ka imah jam 3 can balik kuduna mah ditatanyakeun kakara urang bakal didoakeun kudu jadi anak sabab aya andil kasolehan. Tapi lamun urang dayus hari-hari masing-masing tekung sinanyakeun teh hayang apal bayaran teh hayang apal jam sabaraha balikna siga kumaha prestasina di sakola tah artina nu tadi budak teh soleh di luar. Tah lamun budak geus ka ciri-cirina daek tahajud tadi tuluy eta teh lantaran urang nyontoan nempo urang kituna teh artina urang boga hak pikeun didoakeun kudu jadi anak urang. So wangsul kana gadget kumaha carana ngadidik budak sangkan budak ulah terus kumpul nepi ka loba anu stres nepi ka budak ruksak sarafna ku gadget sabab urang masing-masing hare-hare tapi lain budak di kamar nyumput teh curiga saeutik acan dina poek bapana dina kursi bari cokor nanti kemana wae cong awe kali itu ya pamajikanana bari masak terus bari TikTok kan daun sahulu ante aya contohan rek bisa diturutan ke budak kumaha mata budak lain ka mana we jeung teka kawa teka api padahal gampil kisah darasna mah ulah teh nganggap gampil tapi lamun urang nyebut naon tidak semudah itu bahasana teh. Tidak semudah itu teh nyulitkan sorangan kudu nama lain tidak semudah itu tapi sesulit apa. Bawari ngadidik budak teh sarasna kahiji contohan heula ku urang, kadua dikawal ku urang. Terus
terus ku urang alihkeun isu perhatian budak malika tunggul dina gat-get teh ku urang ganggu konsentrasina. Urang masih keneh manualnya upami ngaos Quran misalna mah ulah lepas Al-Quran teh di aos tiap pada subuh teh moal tos salat di aos libatkeun sok gentrahan ka dia langking kaset geus tah mah yang ngaos ieu nya dangukeun leres teh. Sok akurkeun sok baca heula sabaris geus beres sok pangiriankeun jadi ka dieu nya isukna kitu deui ganggu di konsentrasina budak teh keur lajo YouTube naon kurang diganggu supaya budak ulah kumpul teh cing eta ayat ieu akurkeun dina Al-Quran anu mama nu bapak ieu cing tinggal dina Google ketik anu naon cenah hartosna teh kumaha maksudna eta nya cobi terangkeun tiasa nerangkeun teu cing sok sakedik keterangkeun kumaha maksudna budak teh ngaganggu konsentrasi budak supaya budak ulah tungkul teuing kana dan ke seueur cara lah salarusna namanya lamun urang teu boga panyepret popongkol anu rada gede lah popongkol supaya budak sieun ku urang teh bagian tina ngadidik kedah tegas lain keras lain kasar lain haranga tapi urang mah tegas apal yen kumaha tanggung jawab urang ka manehna nu eta ke urang ditemokeun luanana panyepret jeung paneungeul teh simkuring naros ya mending keneh urang ceurik dimimiti atau napi mending di akhir mending keneh nyerikan mending keneh dicerikan ngadidik budak napi ka budak cerik lantaran kupang didik urang tapi urang moal cerik ke di akhir ku tarajak budak tapi lamun urang teu bisa nyerikan budak tegaskan jadi budak alamat kantosan budak urang anu bakal nyerikan urang ke di akhir lantaran sifat-sifatna jeung kutalajakna anu urang bakal ngarasa rugi kenaon boga budak hari kitu ancaman ti Allah tadi fahzaruhum sok talukeun eta budak teh terus wa intafu mun anjeun hampuraan maksudna sing bijak lah kumaha ngadidik budak anu panggedena budak kadua anu umurna beda kahandapna deui anu can jauh kasawawa teh pola-pola ngadidikna beda-beda anu cocok mah kabeh oge ku contoh lamun urang nyontohan hade ngajak ka masjid bari urang indit eta nu berhasil lain nitah ka budak sok ka masjid berihan bapak cenah tuh pokona teh nyarek dikuku kumaha teh da bapana teh bisa mere contohan teh teu nyontohan nu mata ku contoh bakal langkung berhasil ngadidik budak. Iwati iman rahimakumullah. Sina salat, sina bisa maca Quran, terus tabiat lah urang dikawal. Teu saruang ke tabiat budak teh nya sok tina sa kulawarga, rumah tangga urang misalna mah didinya aya budak sabaraha hiji, moal sarua sadayana. Kumaha ngadidik nu ieu lanceukna adina bakal beda polana. Aya nu ngagugu ku keras, aya anu ngaguguna teh ku lemes, ku sindir samping. Urang diterapkeun pola eta. Budak sina ngabentuk akhlak anu mulia dibentuk ku sikap urang tadi. Sok dari sifat sikap terus karakter eta hese di oyak-oyak na bawaan lamun teu di kawal dan di kaping wah ka mana jig mangprung sok ayeuna ibu anggota persistrinya anggota persis yo anu medit anggar sok lah masih kumaha lah sok lah tapi anu medit tong adag tuh udah meredit anu medit tong adag misalnya eta lamun teu dikawal ku jamiah masih dikitu kia dipenta infak lawam, dipenta ke wakaf, dipenta ke siddah, menit anggar ngan untung mah terus getrik ketua PC nanti nggak black kesembuhan mata era serangan tuntung nama minimal ke era lah jadinya. Lamun karakter sih sok ibu, aya badan konsultasi keluarga punya di peristri aya, lamun aya cara kena poligami. Babeja anu dicarekan salakina teh lain dinasehatan wah urang mah datos ditulis teu mamprat anu makawasa sing sadar sing tawakal ieu teh ujian ti Allah anu beunang
tapi lila-lila bakal ringan cek batur berat sate dan cek ibu ge berat lain gitu tapi kurang diberi tenaga kekuatan ieu mah salaki kitu sopak mah teu jual kitu we tong diantap cenah minta diselaikan banyak bidang konsultasi teu konsultasi atuh kitu mah ya geus we aral amek-amekan itu di imah maka jeung konsultasi nu mata urang dididik di rumah tangga nyontohan ka generasi urang teh di rumah tangga urang caroge sareng bojo itu da ibu mah caroge geus ngasepe saeutik jo wah jo muncereng wah ka budakna teh jo tinggal bapak mana rek mana cenah tempo lah cenah lah da nyaho lah da curiga cenah do kitu amal sakitu-kituna dipake curiga we eueuh nu nyesa kudu nama aduh kasalaki teh salaki ngaluis teh kuat diluisan deui urang teh dibantu ibu rambut atas ngajiripin teh urut ngagoreng sangu gitu pasang kuih kudu nama marah leuwih luis kudu namanya oh yeuna dibedakeun ka bangsa dasing nasing lebih ka keren ieu mah cara naon prestasi teu boga ngawulaan salaki teu bener salaki minang kalengeu bari manehna tibra nyegrek kaheesan bari jeung kerek teh salakina garoga anyang teh lebih ka herang tihang teh digadilan ningali pamajikanana sare padahal dilaknat ku Allah awewe anu sare katibrahan bari salakina celengeu kieu garoga anyang awewe mah keur ngareno di dapur di jeroan ku salaki we wah langsung loncat ibunya lain ngarenos eta beda deui sedih wah kan tenan dina hukum fikih nah upami istri pangpayuna nyohonkeun asup surga tanpa hisab bu pak iya bari naon teh ngadedetkeun inung suku salaki nu keongeun betul ngajarete Pak, ngatu sopan malam Jumaah, pan geus malam Kemisnya, pan malam Sabtu ongko. Tah eta teh caroge anu disueunkeun ku istri ti payun teh, istrina dijamin dapat surga. Ya, masuk ku. Weh. Atuh da kudu. Ieu mah karek ka saeutik ngalayanan salaki teh geuning. Salaki beger saeutik lagi ka siga dianggap beger padahal mereka Jumaah teh make koko perlente jo curiga nu lain-lain bapak maneh cenah da nyaho lah nyaho teh wah kading teh power ngan bapak bodoh teh dicuriga beri teu bukti dosa tadi nyuriga ari goreng sangka kacaroge dosa teu dosa sabab nuding beri teu bukti kabalamun bukti mah teu dosa Pak teu dosa sabab nudingna bukti letak ulah kuuleun atuh bodoh teh oh nah maksudnya tuh ulah curigaan ya bu biar salah kita nyarek Jumaah nganyimpang eta tan leuwih tanya antep doakeun da salaki moal beunang dihalang-halang lamun geus takdir nasib sanajan urang dihalangan ku Gusti Allah di median nya narek ngalawan ku Gusti Allah gitu konsultasi ka simkuring cenah oh da amal teh lain eta wae cenah lebet surga teh kena gaduh naon cenah pan teu gaduh naon eta acan we eta heula cenah sugan nu tara daek tahajud ge aya nu ngabugahkeun jeung daek tahajud eta mah kitu cinta ibu rek ka logika sakedek sareng ibu ya anu suping ka simkuring teh gini ibu nepi ka saksakan siga kitu kumaha teh teu narima kana sarehat sanes kitu sanes kitu hari ayeuna cenah keur sangsara cenah keur balangsak jeung abdi cenah ari geus beunghar cenah geus nyacaka jeung nu ngora berarti salakina bodoh kudu nama keur ti balangsak keneh ari teh lu seri Luna kerti balang sakene ada telat cenah hapunten mama. Halah ya kitunya. Da ibu mah ridho teh lamun jadi anu ngoranya dan kolot mah teu ridho di mana besok sasaha ge teu ridhoeun teu hayangan. Wah, deuk ka pepedeng kereng atuh. Bulak cangke. Wah, wani ngudag-ngudag kan ngora. Tapi jadi ngora mah tenang we.
Sok ayeuna ibu kieu logikana. Sarogi ibu tos ngantunkeun. Pak Haji ngantunkeun sanes padina. Tibatan ngantunkeun kalau tadi kahlieu. Mudah-mudahan sing sehat pajinya, kudu anu sadaya tah. Ogah kan sing goreng dina Facebook lah, alhamdulillah. Ramana pun adik Kang Aris sobat sim goreng deh di rorongkok muting-muting aja itu teh aja teh. Dan jadi lamun ibu dikantunkan ku caroge nya anu tadi sak-sakan nolak teh dikantunkan ku caroge jelang cileung geus seubeuh kan manggih jodoh ya aduh teu aya batur pakumaha kurunjung teh Pak Haji anu tos sepuh kasep keneh teras soleh beunghar make jeung mileuheungkeun ka urang istrina tos sepuh kenal kita nampi moal aja nampi cenah eta mah tuh ari eta mah nampi sing oreng teh nampi teh jadi nu heuleug aya syariat di wilah-wilah kitu. Tah pendidikan di rumah tangga mah kitu sederhana. Caroge mah konsepna kieu Bu pami di jurung-jurung mah tarang ngagugumueun kalau kaceurik teh. Sok atuh Bapak cenah kalau ka pamah cenah boro-boro ka make jeung hayang nawahan deui ningali mamah nu sakitu solehna make jeung wani ngajurungkeun. Ke heula cenah Bapak moal mangide cara mama. Teh nyaan ditah teh make jeung nanya deui. Sok dititah mah cadu mun daekeun kalau kadug-adugan cari tapi carek ke Ibu. Hah? Ngahajakeun ke heula make jeung dicoo sirah ke majikan cenah. Dicarek mah kitu. Ngahajakeun letak kontak Arab lalaki mah ari dikenyang luncat, ari disurung-surung ngun meron. Mending ngajurungkeun mending nyarek. Duana hese masih daekeun. Dalinnya anitahna teh Ibu mah. Sederhana punya hal-hal anu patali sareng di rumah tangga kan Jawa Burang sadaya sarta ente serepkeun ka budak-budak urang ke ka hareupeuna. Ibu dah di rumah tangga begini etanya naon teh dinamikana resep lah. Siga anu tadi nyambung tadi si bapak musim kuring dianjurkeun supados paham kana rasa da istri marasa main rasa banyak kade ka bojo mah panginten kudu ngarti kana perasaan bojo da bojo mah pangalimna di dua alimu udah ngartos kana perasaanna nya ta urang teh sing ngartos kana perasaan bojo oge sing ngartos yen saroge teh hoyongeun gitu. Jadi adil jadi saling pengertian eta mah alah di rumah tangga geuning enak pisannya enak mah teh lamun boga salaki medit teh Ibu dipiwarang di kuna sing meureun kata diterangkeun di masjid di paling hilap deui lamun salaki medit geuningan cek Nabi khudzi ma yakfiki wa waladaki lamun boga salaki medit tong asa hadis Abu Daud tah bongohan sakuna nya upami salaki medit ieu teh nya setting mere resiko teh anak barang keakan masih mun teu boga ceudai mah boga dikakempil di dieu dipake kepentingan sorangan dahar di mana cenah pepindahan rumah makan beda aya nu ngajak kita ge ari pamajikan di imah jeung surawung dahar teh hayo jeung surawung tapi kageus panonan ting guru bicak sebuah kusurawung taulah gitu lamun salaki medit gitu saur Nabi khudzi mayak miki bongohan sakuna sok rahrahan di tukang tekun bebeja halal yo ngaji cenah inget eta we kita balik ke denge ke cara mana pengerita kita tuh jadi hati-hati semana denge ke cara mana tadi kenal ulah jempling api-api tengah denge ieu teh tangkel lamun kitu keneh merit keneh ditengker bismillahirrahmanirrahim sana sakapentingan mayak fiki halal eta mah ta eta disebut bangsat syariat prinsip syar'i kana kitu mana eta mah ieu mah dapat ongko bebeja ongko eta ulah gitu upami medit jadi ibu-ibu terus dipasihan rekomendasi ti Nabi mangga canak eta kedah cerdas maksudna ka urang lah anu direkomendasi sok hubung
Bapak-bapak oke kadah cerdas sing apik nu na duit. Ulah di mana wae geus nyawa ya kencing syariat. Alah. Ulah mendit maksudna apa da keur saha tadi keun ka pamajikan kabeh kudu nama. Lamun urang boga resiko full di mana wae sok pasikeun ka bojo. Sabare. Sanes kitu. Sabare jeung teu sabarehna ku Nabi mah diparentahna salaki dahar pamajikan kudu dahar, salaki make pamajikan kudu make, salaki bawa kesenangan pamajikan we kudu senang. Lain dibikeun kabeh mu kade. Alah, jual teh 1 juta ibu ya. ATM lagi terus ku abdi. Menang ngarebut. Jadi maksudna kumaha? Salila pamajikan can bisa diatur ku syariat, teu ngarti kudu kumaha ngajejehkeun eta harta salaki atur ku urang geus ngarti tah bikeun kabeh keur naon kadinya kaum kitu udud mah tah pasihan udud keur ngori udud wakaf ayo pasikeun keur wakaf terus babari diatur ku syariat mah pasti kejadian tong nyekal duit sarangan ngan lamun can beunang diajak karena syariat rek diajak sodaqah rek diajak infak diajak wakaf masih keneh loba ngalawan tak cekel ku urang bagian wakaf bikeun bagian resiko bikeun harehar ya masing-masing ngalamun ibu ngahalang-halang teu satuju kana kahadian salaki pahalana keur soranganan salaki ibu can kabagian tapi lamun cek ibu teh bapak gaduh kapentingan naon bade infak sedekah wakaf sareng sabangsana teu kedah hawartos ka abdi dah hak bapak harta-harta anu bapak tapi abdi libatkeun dina kahadian eta tos aman ibu mending kene dibongohan tah eta anu saur Nabi sanajan leungeun kenca teh nyahoun teh pamajikan sorangan teh nyahoun bae lamun pamajikan ngahalang-halang matak ulah ngarurugi sorangan sing cerdas di rumah tangga. Nah, ada saya faktor sendirinya. Tak sakit tu pengitanya. Mau sekali deh pengitan ka dadan pun adi ya. Sekali deh tuang putra atos diberi ngaran, atos diberi pendidikan salah sahihina cara ngahitan dinten dia penginta tak teruskan daheup lebih ka dieu tapi rumah tangga teh rumah tangga hanca teruskeun ke di akhirat kedah labas ulah heup lebih ka dieu ibu ulah jadi pemajikan lamun pemajikan mau teh ka ato salah kita ulah kitu ya salah seueuh majikan ieu mah jong-jong lain kitu tapi urang teh sing nepi ka ineng sing nepi ka duit datang jadi salaki yakin asup surga nah tapi lamun urang teu melang tedina ditinggalkan ke salaki ke pemajikan artina harga diri boh salaki boh pemajikan lain artina heup nepi ka badinya diteruskeun kalau ge mah aya terasanana lamun bojo soleh teh kudu dipuji banyak pujina teh kieu boga dua we pemajikan soleh kieu hari hayang pitak geus diurut kitu ieu mah hebat cigana teh nya lamun salaki aya cirian teh bertak ku majikan ke tukang elehan sok cenah dah bertak ku majikan sok kiat majarkeun teh kita teh lain kiat kaera harga diri kitu teh da sok di meja-meja ning ngelehkeun majikan taat talut di rumah tangga da sok jadi kebanggaan lain kitu kebanggaan mah lain dina kekuatan urang tapi harga diri urang memeh dititah majikan geus ngabubu eta nu hade mah lain kudu tutunjuk matak ko harita geningan pamajikan teh jengkel ku salakina diukeun salakina teh cek pamajikanna cingkang lah cenah abdi ngarasa jengkel ku akang ya abdi hayang naros salila rumah tangga jeung akang boga kaunggulan naon ka abdi bebeja cenah cing sok ayeuna cek pamajikanna teh akang mah tara salingkuh hiji kaunggulan akang kadua teu hayang ngabayu katilu tara nyumputkeun duit dina kopeah cenah eta akang mah cenah atuh bunga pamajikanna teh wah keren cenah eta kaunggulan akang ari kalemahanna naon tam cenah kalemahan akang mah rumasa akang tukang wadul sing cekene teh wadul lain anggapeun atuh pamajikan talut ari ku kakuatan mah sareng bisa ceplok sekali kan aya wani ka pamajikan harga diri atuh pamajikan mah tempat
tempatnya di urang rame ngadayagang kumaha cerik lain milu cerik lebah aing teh majikan cerik milu kumaha tukangnya kumaha atuh nya boga salah kayak kitu masun terungkeun lala jawanan ke sararea di keben make giribig sararea mayar anu teu boga keripak dawam tidinya tah kitu tina mayar tina giribig salaki ngojay di karcis gitu. Ya mah bisa kasar ke majikan, bisa talu ke majikan, tapi boga rasa harga diri. Di beja-beja di pos ronda teh, pemajikan saya macam lebih ke ngorona tuh. Saya teh gitu. Nah kumaha cenah ngoronang, cenah ngoronang bari mawa gagang sapu cenah ngoeran cenah ka kolong rajang teh keluar goblok cenah riwani. Si horek salakina nyumput di kolong rajang. Lain waninya atuh gitu. Lain eta nya didikan di rumah tangga mah nyaeta kumaha urang nerapkeun pendidikan sing nepi ka bisa nyerep kan jadi anak turunan di mimitian ku majikan heula. Jadi ngadidik teh kewajiban caroge ngan caroge teu boga waktu ku sabab moal aya di imah keur neangan kipayah dilimpahkeun ka bojo urang boga pahala tina taat ka salaki jeung ngadidik anak urang. Jadi ku hiji kedua pahala na ulah dilelebar eta nya. Eta we penting lah. Naon tiasa kaadikeun dengan tayina sajam tah. Aya nu tiasa di garis handap malah madar janten tadkira. Sekali deui madan di luarna ya. Kalau mau urusan simpuring kan mandaran di Wargiruyuk di Arjasari. Budak sing jadi jelema teh sing loba nu hasud terus bisa neruskeun hanca dakwah urang. Bisa jadi penerus budak anu soleh teh bisa neruskeun hanca kahadean urang. Doa surat al-ahqaf teh teu boleh sing kuring ningakeun dina sabaan ceramah. Ade urang kudu soleh urang heula terus turunan terus urang masakeun yen urang soleh teh ti bapak wa aslih li fi dzurriyyati urang tos soleh ulah soranganeun diserepkeun ka budak asup surga teh sararea itu maksudna. Tah jadi serepkeun pendidikan eta ku pola-pola anu urang bisa anu saya di antawisna anu tadi ditataan kalebet ayeuna ngayariakeun ngagelar walimatul idzah. Sakitulah nu kapihatur hapunten kasuhun aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibantunya aja. Bisa tidak? Kalian sedar kisah keilmuan yang mungkin orang sadaya